Ya, kumaha tuh bapana? Naon di naon, iya ya naon. Itu budak bangun pisan dititah ke masjid ge. Kalah ngoprek HP, jeung HP. Kan bingung orangnya teh. Kabudak teh bangor pisan batu rumah kamar masjid kumaha. Yang pas ngoprek HP, jeung HP, ngopoe nyekel HP. Gitu. Ayeuna budakna ka mana nih? Kemana di tukang kan di kamar tak itu. Udah sok geran-geran sini ka dia. Jang. Ka dieu. Tuh, nya. Lain ka masjid. Saehan heula. Ayeuna. Sok cicing di dia. Cicing di dia. Ya, ai mana teh kumaha dia tuh? Ngoprek HP jeung HP ngoprek teh. Batur mah tuh kamar masjid. Ngaji naon. Lain kana HP. Ini teh masih daina. Teresep tuh Pak. Nah, teresep. Bapak nggak masjid itu. Kalau Gas masih daina nya. Ini bola. Bare tanah kopi anak mah. Ya. Jung, ami pinter ngaji ke masjid mah. Tuh, tempo batur Gawe jeung batur. Rame, ngaraji, pujian, naon di masjid mah. Tah, gitu sok. Ya, kusabab ayeuna geus peutingnya, Pak Ustad rek aya perlu, ayeuna mah nepi ka dieu heula. Ngan wayahna mah bisa bareng jeung Pak Ustad, da kayak keperluan heula ka Pak RT Pak Ustad mah nya. Sugan teh rek jeung Pak Ustad. Ye, sudah aya perlu heula tah, jeung Asep rek nganter Asep ka Pak RT, wayahna mulang sorangan ayeuna nya. Ya. Anjing. Kita enggak. Ada di jalan nya hati-hati. Waalaikumsalam. Oh, sudah mudah teh. Nama halusnya Sep. Halus saya sebagai pengarti benar kita nama. Kayak dikit kena namangan poho deui ongko urang cuman teh keperluan mah. Karunya nama balik sorangan itu budak. Entah. Kayak ayeuna Pak Ustad. aya naon dulu. Buka juri. Gimana? Nak tindakan. Ya, kamu dipegat juri pulah ting sieun. Kapan apalin doa-doa babacaan? Apa? Babacaan jek sing aya kawane, ulah sok sieun ku juri nu kararitu. Pakalarang bodas. Jik babacaan ka ditu. Jik mulang deui nya. Apalin babacaan geus apal? Posnya ka Pak RT heula ya, antar Asep. Astagfirullahaladzim, urang si pegat wae kitu. Urang ulah sieun tadi cek Pak Haji kita ngabaca. Duh. Tadi lamun manggih ke cek Pak Haji kudu babacaan. Ngabaca doa tadi di cek Pak Haji. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ampun, kakaraeun jadi nu kieu kalaek dihakan ku budak.